Assalamualaikum warahmatullahi Selamat datang di channel YouTube Akang Alin, channel konten dakwah seni dan budaya Islam. Semoga bermanfaat. Amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati inda mautiha wajabat lahu syafaati amma ba'du. Dipayun pangersa Bapak Kepala Desa Karangmukti, pangersa Bapak Haji Fuad Zain, nuku jisim kuring dipihormat sinaran Bapak Sekdes miwa setap desa kawongku di lebetna nuku jisim kuring dipihormat Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, pengurus BPD, LPM, sadayana hormatan jisim kuring as-satid wal as-satidah para alimil ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus pengersa Ketua MUI Desa Karangmukti, miwa segenap jajaran pengurus miwa jamaah jimat sami hormatan jisim kuring, pengatur waktu, penata acara, bil khusus jajaran panitia memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinareng jajaran pengurus DKM Masjid Darussalam sami hormatan jisim kuring, ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dipayun mangga urang sami-sami muji ka Gusti Nu Maha Suci, urang syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang diparangkeun ku Gusti Allah nepi deui ka bulan Mulud. Alhamdulillah bari jeung nepi ka bulan Mulud teh dikersakeun bisa hadir dina peringatan Maulid. Kunaon kudu alhamdulillah urang tiasa hadir di dieu. Ieu tempatnya tempat anu sae. Sae mungguh manusia, sae mungguh Gusti Allah. Mudah-mudahan we nu hadi di dieu sadayana sing luyuk jeung tempatna anu sae dijantenkeun ku Allah jalmi-jalmi anu sararae. Amin. Sakali deui mudah-mudahan nu hadi di dieu sing dijantenkeun ku Allah jalmi-jalmi anu sararae. Amin. Ya ibu-ibu aminat deka kuping jigana teu pati hayangeun jadi jelema sae. Loh amina pandeuri aya keur teu ngadoa amin euceuk mah. Janten jalma sae teh eta darajat anu pangluhur-luhurna. Jalma anu seueur artos cantang tuh kalebet jalmi sae. Jabatan luhur cantang tuh ngajadikeun eta jabatan jadi jalmi anu sae. Dumuk ayeuna mah geuning para pajabat teh sae geuning. Kecuali pejabat nu aya di Desa Karangmukti sararaya sadayana. Amin. Bubuhan kepala desa nage sae. Mudah-mudahan sholawat kali salam mudah-mudahan kapiatur kang kapang Abdullah Rasul yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, ka umatna termasuk urang sadaya dugi ka yaumil qiyamah. Tuh da eueun nu ngaminan ye. Jamaah rahimakumullah, kuring rek nembrakeun heula ka bunga. Kahiji sim kuring gaduh CS Kepala Desa Karangmukti yang luar biasa. Kenapa Lurah Karangmukti luar biasa? Karena biasa di luar. Lamun kepala desa ngotok ngowok wae di jero kantor desa geus moal aya kamajuan desa. Entakeun bae kencarkeun kepala desa mah ditaneangan urusan itu jeung ieu. Alhamdulillah Pak Fuad
nguping tina tadi naon nu disampaikan, aduh luar biasa. Kuring urang sawangan bunga boga Karang Mukti kepala desa Karang Mukti sakitu luar biasa. Nah kira-kira urang Karang Mukti ya bunga teh buka kepala desa model kieu. Lamun teu diarah ke urang dia kukurek dibawa ke sawangan dia. Kita diadu jeung urang itu. Teu bener teh nya. Mudah-mudahan sehat terus Pak Kepala Desa. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, luar biasa ya ide-ide cemerlang. Dia ada kemauan, dia ada kemampuan, dia ada keberanian. Deueuh kawan mah moal mantak aya program model tadi. Hidup Desa Karang Mukti. Hidup Desa Karang Mukti. Ibu bapak pokoknya lamun hidup mah kudu ngacung kos kuning. Lamun nu kieu mah paeh. Jadi hidup mah kudu lamun ngampleh mah hidup Desa Karang Mukti. Gitu. Jamaah rahimakumullah, luar biasa. Insyaallah Desa Karang Mukti sesuai dengan visinya, sesuai dengan misinya, sesuai dengan motonya menjadi desa masagi. Insya dan lamun hayang masagi teh cukup ku kepala desa nah anu kiras anu wani kudu didukung ku sarerea. Lamun teu didukung mah boro-boro masagi paling gejenjot. Betul? Siap? Siap? Naon? Dukung. Tadi kegiatan-kegiatan anu dikokolakeun ku BUMDes sakitu luar biasa nah. Lamun ieu BUMDes nah jalan lancar geus urang Karang Mukti mah teu kudu ngarit, teu kudu ngangondoba. Aya hasilna ke kabagean. Komo lamun koperasi merah putih na jalan mah geus kadi ngudud urang dieu mah. Insya ayo doakeun sing beuring ngadoakeun mudah-mudahan semuanya sukses, semuanya lancar, ada segi manfaat untuk warga Desa Karang Mukti. Insya komo ayeuna bentuk dari religinya sudah nampak. Aya kegiatan rutinitas jimat. Takbir. Takbir. Bukan aku mah jamaah wae. Tik jamaah takbir orang. Oh, inilah semacam hijab untuk datangnya azab dari Allah. Sebab ieu pasukan jimat unggal Jumaah ngagro ka Gusti Allah, ngagerewek ka Gusti Allah supaya ieu Desa Karang Mukti menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Insya Allah. Aduh, itu Kang Tirakat mah lulu banget na ge. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Pokona mah ngaji Yasin mah moal teu katalar kabeh we. Urang dieu kari daek paehna. Tukang maca Yasin geus aya. Insya Allah. Dua ketinggali tadi barudak ngaji nah luar biasa. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan guru ngaji sing jarak jauh dan guru-gurunya sing sararehat, sing semangat, tambah kesejahteraannya. Insya tenang guru asal program lu tadi sukses aya bantuan ketina. Sapangajian 5 juta. Amin gitu. Insya Allah. Terus keberlanjutan syiar agama yang setiap tahun minimal kita 2 kali melaksanakan. Aya Rajaban, aya Muludan. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap rendah, jangan dianggap hina, jangan dianggap tidak ada apa-apanya. Ini kegiatan kikian teh besar manfaatnya. Pengajian seperti ini adalah sarana untuk kita tadkiro. Naon cenah? Tadkiro, pangeling-eling.
lamun ayeuna mi eling kelahiran Rasul minimal urang ayeuna eling ka nabi urang. Betul? Betul? Sabab ayeuna seueur umat Islam nu ceuk syariat agama Islam nabi nate Nabi Muhammad loba keneh nu teu wawuheun ka Kanjeng Nabi. Boro-boro nuturkeun syariat Kanjeng Rasul wawuh ge henteu. Cik sanu apal. Cik sanu apal. Saha ari ibuna Kanjeng Rasul? Hah? Saha? Ieu mah da kieu rek gagaro. Siti. Aduh kana datang ka dieu si ibu teh jadi kaluar we duit ieu. Agen bae kalem we gedeung deui kuring mah meunang. Dugan. Palurah catet ya. Perlu digantian. Saha? Siti Aminah. Siti Aminah, alhamdulillah. Hiji. Nah, tah ciri tukang ngaji eta mah. Cik, aya deui. Aya sabaraha hiji putrana Kanjeng Nabi? Tuh, pan aya. Aya tuh 7. Sabaraha putra pamegetna? 3. Sabaraha hiji putri? 4. Jadi sadayana nu cikal saha ngaranna? Wasim. Nu saha namina? Geus eta malah hiji we eta unggul geus. Jamaah rahimakumullah, yang terpenting dalam kegiatan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dalam rangka syiar lamun eueuh rajaban, lamun eueuh muludan paeh Islam kumaha ge. Betul. Ngan syiar Islam teh kudu aya dampak. Lain cukup kurang kieu lebar panitia atrok-atrokan belaan ngagadekeun beungeut minta daya minta kerdana. Betul? Lebar ibu bapak penting ieu nu kuduna sareh tapi kudu calengge di dieu. Lamun teu aya manfaatna. Mudah-mudahan we sing aya manfaatna. Amin. Ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, lamun hayang aya manfaat kudu dumuk tujuanana. Cik kuring rek nanya kanu hadir di dieu. Urang memperingati Maulid Nabi tujuanana rek nanaonan. Panculak cilik. Rek nanaonan. Hah? Urang akurkeun. Rek nikah cinta Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi naon cenah? Rek cinta, rek nembongkeun ka cinta urang ka Kanjeng Nabi. Pertanyaan kedua, kunaon urang kudu cinta ka Kanjeng? Tuh pancicing deui wae ya. Halo. Kunaon urang kudu cinta ka Kanjeng Nabi? Hiji bisa eta. Yang terpenting karena Nabi cinta kepada kita. Karena cintanya Nabi kepada umatnya, maka Nabi memohon kepada Allah, ya Rabb, jangan sisakan umatku di neraka, semua harus masuk ke surga. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Coba eta pemimpin dunia akhirat, pemimpin lahir dan batin. Itu karena cinta Rasul kepada umat. Terela Kanjeng Nabi ketika aya urang karang mukti anu Islam nu cinta ka Kanjeng Nabi nyesa di neraka kabeh dijahit. Mudah-mudahan mah di sarere salalamet ya. Amin. Mudah-mudahan salalamet amin. Amin. Ngan pertanyaanana cinta teh ka Kanjeng Nabi na. Lamun cinta kudu aya bukti. Naon sok bukti urang cinta ka Kanjeng Rasul? Ada suatu pepatah, man ahabba syai'in fa aktsara min dzikrihi. Siapa orang yang mencintai sesuatu hal maka bakal banyak mengingatnya.
Bagaimana cara mengingat Kanjeng Rasul? Perbanyak baca sholawat. Sallallahu 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 sallallahu. Jadikan bulan Maulid ini adalah bulan sholawat. Tiada hari tanpa membaca sholawatan. Ayo mumpung bulan Maulid. Nah, manfaatnya baca sholawat. Dina kitab Al-Barjani disebutkan al-jannatu wa na'imuha sa'dul limay yusolli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Ari surga teh dicawiskeun keur jalma anu loba maca surga teh dicawiskeun keur jalma anu resep maca sholawat. Mentak lamun hayang ka surga lobakeun maca ulah hayang ka surga ngandelkeun ibadah wungkul. Nah tenang aing kira kudu ka surga salat tara tinggal. Tenang aing ka haji ge geus 3 kali umrah. Kira kudu ka surga. Halo? Halo? Jangan sekali-kali dalam diri kita yang kita sebagai manusia awam nyanangkeun salat urang, nyanangkeun ibadah urang keur asup ka surga. Ibadah urang mah goreng patut. Ibadah urang mah goreng patut. Nu umrohna 3 kali ge anger we ning koretna mah. Betul? Betul. Nu tahajudna unggal peuting anger we teu akur jeung tatangga. Nu kos kitu rek asup ka surga. Pret. Kayak gitu kumaha salatna mah getol tapi ieu teu akur jeung nilai salat. Sagala diomong. Nu goreng diomong, anu geulis diomong, anu beunghar diomong, nu malarat diomong, anu salat diomong, nu teu salat diomong. Jadi ki umat saha eta? Segala diomong wae. Ayo salat urang teu bener entong salat batur kuring tadi salat isya. Salat isya. Gaplek salat isya unggul. Tadi mah Allahu Akbar. Duh, ayeuna teh ngaji teh jadwal di Karangmukti. Tetang inget-inget jadwal. Mangkaning deukeut aing mah Karangmukti. Aing dibere sabaraha. Tapi tadi kuring rada seger oke. Aya sesa 4 juta. Aya meureun. Insya ngan ngagebeg barang ngumumkeun ladang ti RT. Buset, kabeh dege ngan 3 juta. Dewareng adi nu sejenna. Insyaallah tenang. Panitia tenang. Tenang, lurah lintuh keneh teh kitu nabi. Goreng salat kuring. Salat lurah bener tadi gitu. Allahu Akbar, pasti kebagian nyambut ya. Aing rek nyambut naon? Eta keur salat ngarencanakeun sambutan. Salat tuh kitu rek diajukeun ka surga. Salat amil bener gitu. Allahu Akbar. Aduh, sung peceklik ya unu paeh-paeh aja. Lain ambil sahro lain. Lain. Ane pokoknya pret kabeh we. Tong keung pret-pret ge tuluy. Asal hati nyambung ke Kanjeng Rasul dengan selalu membacakan sholawat, insyaallah sholat nu pret eta nu bakal menang syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi amin teh. Hoyong syafaat Rasul. Hoyong syafaat Rasul.
carana perbanyak baca beberihan ibadah orang mah goreng patut atau sholawat singnyaaan. Siap sallallahu ala Muhammad sallallahu ayo semangat sallallahu kudu iraha maca sholawat tong dingkekeun uih ti dieu Bu bari ngalet ngengkei ngabandalet ngumat-ngumat nyatang pindang rek baralik ka imana di jalan maraca beres ti lamun kitu beres asok tara balik ngaji maca sholawat nah, berarti can beres eta ngaranna ayo rek bobo sok kaitkeun hate urang ka Kanjeng Nabi maca sholawat pati-pati urang teh hudang deui ge insyaallah di aku umat Kanjeng Nabi naon cerina bibirna baseuh keneh tas maca sholawat aduh masya Allah hudang sare terus nyangu timimiti ngisikan tapi kang ngakil bacakeun sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bari ngakil sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah sangu nu keur diakeun dibacakeun sholawat yakin eta sangu bakal berkah sangu anu berkah ketika ku urang dituang ngajan teh jeung naon insyaallah wangeunah kenapa tapi minimal Bu sangu berkah mah jadi daging jadi tulang jadi tenaga bakal hampang dipakai ibadah namun urang ngerasa gejed keneh ibadah hoream keneh ibadah punten ya berat keneh ngalaksanakeun ibadah tanya pamajikan keur ngakeun maca sholawat ara yakin tarara hoyong hampang ibadah hoyong bacakeun sholawat eta kejo insya sholawat luar biasa satu-satunya perintah Allah yang Allah perintahkan kepada manusia dan Allah melakukannya sholawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima sesungguhnya Allah dan para malaikat membacakan sholawat atas Nabi maka cik Allah jama-jama hariman bacalah sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi jadi maca sholawat perintah Gusti ade sing yakin ya sebab ayah sawarehna umat Islam anu jiga tersebut maca sholawat Pak buat apa sholawat mendoakan Rasul udah pasti ke surga mereka sholawatan na urang mah hidup kene nyampe di sholawatan asal pae heula kudu da biasa di sholawatan geus pae jangan sholawat penting kenapa penting Allah jeung malaikat mereka sholawat sallu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi cukup kita membacakan sholawat akan mendapatkan syafaat Rasul belum pada hakikatnya orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi adalah umatnya Kanjeng Nabi nu lain umatna Kanjeng Nabi moal mantak beunang syafaat kudu rek nanya kanu hadir di dieu jeung tukang son sekalian urang tanya jeung tukang ieu jeung di dieu urang tanya halo kira-kira kurang termasuk umat Nabi Muhammad sanes insyaallah yang cara ricing mun insyaallah berarti teu yakin orang termasuk umat Nabi Muhammad sanes sing tarik orang umat Nabi Muhammad sanes empek ngaku mah
Silakan mengakui, tapi urang akurkeun aya 5 ciri umat Kanjeng Nabi. Ciri umat Nabi teh aya 5. Ini surat Al-Fat ayat 28. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kriteria umat Nabi aya 5. Hiji, 2, 3, 4, 5. Pinter. Ibang hitung hiji kali mah udah paut ke becus ya. Muhammadur Rasulullah, Muhammad teh utusan Allah, walladzina ma'ahu. Naon pak bertek? Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta Rasul, artinya pengikut Nabi, artinya umat Kanjeng. Asyidda'u 'alal kuffar, hiji umat Nabi Muhammad mah kudu tegas yang hadapan orang-orang kafir dan segala bentuk kekufuran. Hiji asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, umat Kanjeng Nabi senantiasa menebarkan kasih. Nukatilu tarohum ruk'an sujada, umat Nabi katingali daek ruku daek sujud. Nuka opat yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, apa yang dia lakukan hanya 2 tujuan, mengharapkan ridho Allah dan keutamaan dari Allah. Nuka 5 simahum fi wujuhihim min atharis sujud, katingali dina wajahna aya tapak sujud. Jadi ciri umat Nabi Muhammad aya 5. Hiji poho, 2 poho, 3 4 5 ieu naon bebeunanganana. Nuka hiji asyidda'u 'alal kuffar, tegas menghadapi orang kafir dan segala pengaruhnya dan segala bentuk kekufuran. Hati-hati umat Islam, urang karang mukti ulah genah-genah ya, urang di dia insyaallah saralamet dari pengaruh-pengaruh kekufuran dan kekafiran. Tapi nggak tahu di rumah anak urang keur naon, tetangga urang teh hadir ka dia keur naon. Sebab pengaruh-pengaruh mereka sekarang sudah berdatangan, Pak. Sawangan nu baheula mah kabeh beungeut wawuh kuring. Ayeuna mah hampir 30% teu warawuh. Bahasana ge teu ngalalarti. Yang nyengong. Kamsiah. Aduh, Pak. Apa yang terjadi sekarang? Sawangan sekarang beda dengan sawangan yang dulu. Nu baheula gorol daekeun, Pak. Kegiatan sosial siap tempur. Ayeuna mah hadir ka pangajian ge kudu dibere jajan. Halo. Diditu. Apa ini artinya? Dina otak ada kompetisi materialistis. Paham materialistis bukan paham Islam. Paham mereka. Halo. Dan ayeuna mamun ibu-ibu dititah ku salakina cepet dulu. Geus nepi tah paham kapirin tah. Bener na ka salaki teh kumaha du? Aya nu kitu aya? Aya. Amenana. Tong ngarep-ngarep jadi umat Rasul ketika dina otak urang duit. Bahaya eta, Pak. Bahaya teh. Bahaya. Naon bahayana? Banyak keluarga yang pecah karena duit. Yakin nih.
coba geus kumaha geus kos kieu ya salengkah kudu jadi coba eta tak paingan gorol geus ara rembung daeuh duitan paingan ka masjid geus ara rembung daeuh duitan aya nu kitu di dieu aya eta geus kahakan ku eta asyidda wa 'alal kuffar harus kita cegah dengan apa ilmu dengan apa agama mentak kudu daek ngaji atak ngaji ulang ngejo wae kana pekejoan mun katangka cibuburannya kana urusan ngaji atudah sok ngaku sia dengekeun ngaji penting ngejo wae henteu ngaji sasar ngaji wae henteu ngejo lapar henteu ngaji henteu ngejo modar dekali deui ngejo wae henteu ngaji sasar ngaji wae henteu ngejo lapar henteu ngaji henteu ngejo modar apalkeun eta simbol kejo teh duit dunia kejo pan lapes ya kenapa jelemanya teu kaor teu buka duit saeutik we geus sekolah leumpang kokoloyongan ge entak babari ayeuna mah mireungekeun jalma teu buka duit teu leumpangna we geus teu kurun kieu ditanya ke geus daeng ngajawab halo inilah pertuhanan mereka adalah duit ade ngagaleongkeun pangeran sarua jeung urang lamun urang jag-jagna ku duit berarti pangeran urang teh tapi lamun pangeran Gusti Allah insyaallah aya duit anteng la khauf wala tahzan eueuh sieun eueuh sedih santai we halo jadi supaya orang berani asyidda 'alal kufar kudu rajin ngaji. Eueuh deui Pak bentengna menghadapi serangan-serangan mereka ngaji sing bener. Sebab naon geus dicaritakeun dina Quran ge walang tardo angkal yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani moal geunah tumanina sehingga umat Islam kabeh jadi pengikut manehanana. Halo. Datang orang kafir ka imah urang boga anak geulis meujeunna kawin. Bikeun. Ngomong ka urang. Mak, aku mau ngawinin anak emak. Diizinkan enggak? Tapi setelah kawin dengan saya, anak emak harus ikut agama saya. Saya jamin emak kehidupan sehari-hari, tiap bulan saya kasih 250 juta. Beras saya kirim tiap hari 1 karung. Rumah emak yang reot kan roboh kan. Maksudnya bikin deui. Mak tidak punya mobil, saya kasih mobil yang bagus. Kira-kira lamun datang model gitu minta ke anak kurang dibikin moal. Pret. Geus meureun can aya. Geus anu datang mah kadang-kadang ngagaleong. Betul? Geus aya di sawangan panu kitu ngagaleong. Masya Allah. Tolak dengan tegas. Tidak. Ayo. Pengaruh mereka yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tolak dengan tegas. Tidak. Gitu. Tapi yang awan ibu tidak nak. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, Antallah, ya Rabb. Di dia balalan ibu-ibu pakai pakaian. Jilbabnya bener, pakaiannya bener. Loh di luar sana, make nama jilbab, make nama pakaian tertutup, tapi edan.
ini karang keteng-keteng emang kita pakaian Islam sekalipun tertutup aurat tapi pada dasarnya itu belum tertutup aurat. Kenapa? Sebab luar jeung jero hampir sarua. Betul betul? Kade asa bangga diri kaundangan sing ter gitu ya. Nah gitu teu ngaripukeun RT. RT nu ripu. Ustad kasiksa eta. Jadi deuleu kumaha Halo. Aya nu gaduh pakaian kitu aya? Aya teh nu gaduh pakaian kitu aya teh? Duruk tong. Entong. Nang meuli eta. Pake ku ibu, ngantong dipake ka pasar, ngantong dipake ka luar, ngantong dipake ka onangan, pake hareupeun salaki. Papa, mama punya legging baru lihat. Cek salaki teh mama. Ini simpel, naon simpel teh simpel lendung. Ya anak geus opat, make kabeh. Pira kudu simpel lendung. Hati-hati. Termasuk pengaruh mereka ini sekarang gencar menyerang anak-anak muda. Supaya barudak ora tersepen jeung teu wahun jeung Islam. Aduh, Pak. Keur SD mah getol ngaji. Kaluar we SD ieu, asup ka SMP da geus arareueuh eta teh. Ngararajina teh sisi jalan. Kudu jeung ha. Tawuran ka dituna teh. Halo? Jadi geng motor ka dituna teh. Yakinkan budak nu sok daek tawuran, nu asup geng motor kena narkoba, yakin karena tidak bentengi anak-anak kita dengan pengetahuan agama. Ngaji. Insya siap. Ayo. Asyidda'u 'alal kuffar. Loba aya nama Pak. Kakupuran teh geus asup ka masjid. Sok tingali Pak. Ari pipis ceuk Islam kudu kumaha? Jongkok. Karak bener. Tingali di masjid-masjid ayeuna mah eueuh tempat nako. Ke tempat kieu lagi kitu tah. Pak kudu kieu. Betul. Robah tong. Lamun di dieu tempat kieu na bener kitu robah. Dahar aya mah geus hampir sarua jeung embek. Delempangan ngadahar bala-bala teh. Ingkat telepon sok kaondangan. Entong kaondangan balik marhaba ibu-ibu eta ngadaharan papais balik. Hei, cek Islam ai berang dahar kudu kumaha? Ayo kembalikan kita kepada syariat Islam. Hiji asyidda'u 'alal kuffar. Rek alus, rek pikabitaeun kalau itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, tolak dengan tegas. Tidak. Kamu kabar budak ora ya? Aya susu, aya seprit, ayo nu hangruk ieu. Sugan kitu hangruk ge teh nyaho da. Cek batur eta. Hei, minuman itu bukan minuman orang Islam. Kalau mereka yang non muslim minum itu kan baik sabodo. Damai nama tenyo halal tenyo haram. Untuk kita nggak boleh. Satu, dua, ciri umat Nabi teh ruhamau bainahum. Umat Nabi senantiasa menebarkan kasih sayang, bukan menebarkan kebencian. Pan loba ayeuna mah tahajudna getol, puasanya nin kan kemis getol, tapi hate ngarep-ngarep batur cilaka. Bisa aya keneh ya. Lain ruhamau bainahum, lain menebarkan kasih sayang, membuat orang senang, membuat orang bahagia, tapi hati kan masih kena ngarep-ngarep batur cilaka.
aya keneh nu kitu aya loba keneh berarti wayahna can asup ciri umat Kangjeng ya Allah ya Rabbana ya Karim Antallah ya Rabb. Senyum adalah bentuk kasih sayang. Minimal umat Islam senantiasa smile, tebarkan senyum kepada semua orang. Amprok jeung salaki, amprok jeung RT, amprok jeung domba, entong jeung domba mah. Ayo tebarkan kasih sayang. Ruhama ubainahum. Harus ada rasa cinta, harus ada rasa sayang terhadap orang lain. Entong kejem ka batur teh, keur mah batur sangsara, hayu ditipu ku urang. Halo. Bu, ibu. Halo ayah ibu ayah. Ibu resep senyum ka salaki urang, asok resep senyum ka salaki batur. Nah, iya kusalaki mau dumuk ditanya kita daik ngajawab kusalaki batur mah belinya kade ayo pengurus terhadap rakyat smile sok sanajan manehna ngari riweuh malulu ruhamau bainahum membuat orang bahagia, membuat orang sejahtera, membuat orang lebih baik. Itulah bentuk ruhamao baik. Pengarsa kepala desa ini kering mengimplementasikan pemimpin yang rahmatan lil alamin dengan program-program yang tadi hayang naikkeun harkat martabat ieu bangsa jeung warga Karangmukti, hayang mensejahterakeun naikkeun ekonomi urang dia dengan berbagai macam usaha. Ini adalah bentuk kasih sayang. Dukung ku urang. Aduh ya Allah ya Rabbana ya Karim Antallah ya Rabb. Aya anak tetangga yatim eureun masantrenna. Kita punya kemampuan jahit tuluikeun sakolana. Bejakeun ka budak eta, tong eureun sakolana, tong eureun masantrenna, keun kuring nu bakal ngabiayaan masantrenna. Beres teh lamun kos kitu. Beres di lamun kos gitu ayah can kituna ayah can ayah alhamdulillah ngan rasan ngawadul ieu teh ayah banyak macam kita mengimplementasikan kasih sayang terhadap sesama loba cara mau dengan harta, mau dengan pengaruh, mau dengan jabatan, mau dengan ilmu, mau dengan sikap. Ruhama bisa kita tebarkan. Penting orang yang memiliki hati yang ruhama ubainahum senantiasa ingin membahagiakan, menyelamatkan orang lain. Lihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menebarkan kasih sayang Rasul bukan hanya kepada umat Islam, tetapi siapapun yang membutuhkan sekalipun dia kafir dia bantu. Masih hafal kan satu riwayat Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Suatu ketika sahabat Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Siti Aisyah putranya, ya Aisyah, apa yang dilakukan oleh Rasul dan belum bisa dilakukan oleh saya? Maka Siti Aisyah menjawab, Rasulullah tiap pagi tiap sore menyuapi orang buta yang Yahudi. Sallu ala sayyidina. Yahudi buta dihuapan dengan penuh rasa kasih sayang. Kira-kira urang lamun aya jelema delek ka urang rek dibere moal ku urang. Nah iya. Tetangga koret nemen koretna urang boga rezeki bere entong. Eta. Teh umat Nabi Muhammad. Lamun urang teu mere kasih eta tong nyebut batur koret teh urang lagi. Koret. Pan kebeleg kabeh eta. Jadi cek Nabi memunuk koret teh kudu dibere. Di koretan. Teu berlaku hutang uyah, bayar uyah. Teu berlaku. Mun batur mere uyah, urang mere beas. Beres teh lamun kitu. Beres. Nya kitu kudu nama.
Itu bentuk ruhama. Oh baik. Nah, lamun we urang karang mukti sudah saling memberikan dan menebarkan kasih sayang, aman. RT model lintuh. Mulai nu pasea. Dan nusok para rasea. Tadi lain ruhama anu ditebarkan tapi keben. Tungtungnya silih turu sia. Odara cewai. Pira putel riweuh tah lurah. Mudah-mudahan setelahnya ini Maulid Nabi tertanam dalam diri kita untuk menanamkan kasih sayang. 2, 3 ciri umat Rasul tarahum ruk'an sujada. Nah, umat Nabi katingali daek ruku daek sujud. Artinya naon kira-kira? Salat. Mentak nu ngaku umat Nabi kudu daek salat ata ata kan bae petut oge salatna aya naon eta paksakeun geuning kudu paksakeun eueuh nu hobi salat teh Pak termasuk kuring can hobi salat teh lohor hayala sholat geus lohor deui wae bila aku mau hobi ngomong nak itu. Oke. Penting 5 waktu jangan tertinggal. Lamun hayang menang syafaat Kanjeng Nabi. Ayo sarolat. Kumaha carana salat? Ibu afdal salat di bumi. Bapak afdal salat di masjid. Naon cenah? Ibu afdal salat di Bapak Abdullah sholat di ayo mun hayang jadi umat Rasul pinuhan masjid setiap saat setiap waktu teh hese Pak. Keuntungan Bapak yang sholat di masjid lamun teh mah sholatna goreng patut tah pahala leumpangna mah moal leungit. Pahala leumpangna mah moal leungit. Bagi jauh tempat ke masjid, bagi gede kebaikannya, bagi loba pahalana. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Untungna sholat di masjid dengan berjamaah. Urang teh babacaan ge can bener balelo kene. Ruku sujud ge can napa. Tapi ketika urang hayang sampurna sholat milu jeung batur nu geus bener salatna daek sholat berjamaah. Insyaallah Pak petot oge nu ngiluan berjamaah mah 27 derajat kabagian. Gitu. Sebab nu ngilu berjamaah lit ibarat turuyan cau Ambon. Cau Ambon najan butiti tetap disebut nama cau Ambon. Naik orang bagian putih oke. Asal ambon kene we. Siap? Naon? Ambon. Iya ambon. Ka masjid euy. Ambon naon? Siap? Naon? Ambon ge wae berjamaah di masjid. Lantaran ganjaranna gede hoream kene anggar. Tapi keun bae minimal ieu ayeuna urang geus Maulid Nabi ada keinginan untuk melakukan sholat berjamaah. Ulah muludan menunggal tahun berjamaah kadol kene. Arek kieu wae urang teh kitu hirup. Ayo berjamaah insyaallah. Untuk sholat berjamaah geus kabeh ditanggung ku imam. Mentak neangan imam anu geus bener. Neangan imam teh kudu geus bener bacaanana, bener adeg-adeganana. Sabab ari imam teh pamimpin mun ibarat mobil mah supirna. Urang rek daek milu jeung supir nu karak diajar. Nu ngaran diajar rek ngejek rem kalah gas. Tungtuna nu rek piknik ka Ciater, nepi nama ka Ciereng. Da can lihai. Hati-hati. Imam, hati-hati. Belajar terus, introspeksi, kontrol bacaan orang, kontrol gerakan orang. Jangan malu
imam menanyakan kepada jamaah, tadi Fatihah abdi leres henteu, tadi bacaan abdi leres henteu, tadi ruku abdi, sujud abdi leres henteu, tong gengsi daripada jamaah cilaka kabeh gara-gara urang. Kan kadang-kadang bapak dikuring mah aya kieu imam dumuk salah dibenerkeun kalaka ngeus henteu jadi imam, boro-boro jadi imam ka masjid ge henteu. Tah eta imam elehan waktu itu ngaranna. Mun mung dibenerkeun batur, tanyakeun ka batur. Tadi Fatihah abdi leres henteu. Ayeuna nya teh kanu bodoh ih sae. Hendak nanyakeun kanu pinter. Syarat jadi imam naon? Minimal hiji qiraatul Quran kudu geus beres. Rek ngora keneh, rek kolot asal bacaanna bener eta jadi imam. Cenah eueuh nu kolot bacaanna bener, aya bebenjit eta jadi imam. Keun bae budak oge da bacaanna bener. Ulah abong kena budak sia teu sopan aing kolot. Gue sia mah kolot ge belegu. Mau dikitukeun coba. Ye, tah lurah di dia jadi imam Karangmukti. Bener mangolahna apaan karasa ku sarerea. Tapi lamun lurahna ieu supir abal-abal teu nyaho aturan kumaha pemerintahan, duit bantuan datang ngorokana ke rumah nehanana. Durawo boro-boro sejahtera ditewa ku KPK geus kitu mah. Mudah-mudahan selamat ya Pak Lurah ya. Kudu cerdas, kudu pinter jadi imam. Ulah lalawara jadi ulah hayang-hayang. Kuring hayang anu hayang-hayang. Babacana goreng batu teh abdi pernah matos ka Mekah. Gitu teh. Sia mah ustad jangan pinter ke babacana teh nyaptan can nulu Ka'bah. Aing mah belum geus nulu Ka'bah, tak aing kudu. Buset, orang kana paheula-heulana po Ka'bah kudu jadi imam. Gagal eta. Halo. Halo. Kontrol. Nah, ieu jamaah jimat ya, kali-kali silih kontrol untuk maca Yasin wae. Memang maca Yasin teh sok breng kabeh yeuh Fatihah heula. Jajal saurang-saurang, piraku teu areusan mah isukanana. Teu bakal areusan aing ngerakeun ah bongan maca Fatihah. Mah dasar arelehan. Ulah elehan demi salah kurang bener. Da bener jeung teu bener hirup jalma kumaha bener salatna. Halo. Oh kali-kali ayakeun program memeh urang maca Yasin teh Fatihah heula silih kontrol. Sirek pahareup-hareup empek eta mah duaan-duaan. Dengekeun Fatihah aing sok kitu teh. Non cek ieu teh. Ieu berarti salah goblok cenah nyoanan cek bener. Pasea aja dikentong eta mah. Daripada pasea rek Yasinah. Da kudu aya kesadaran sarerea. Urang lamun bodoh kudu nyaho urang teh bodoh. Jelema anu teu maju mainna bodoh tapi mainna teu nyaho mainna bodoh. Teu embung nanyakeun mung diajarkan bisa bodoh-bodohna. Mulai kemajuan. Orang yang baik, orang yang benar, dia tahu bodoh, dia tahu bodoh akan berusaha untuk menutup kebodohan, belajar eta kadituna. Oke? Oke? Tarohum ruka'an sujadah, daek ruku daek sujud hartina daek salat. Bari jeung urang ngupayakeun memener salat daripada salat malulu. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kaopat. Apa yang kita lakukan, ibadah apapun, rek salat, rek puasa, rek naon, sing karena Allah. Ameh menang karidwan Allah jeung kautamaan di Gusti Allah. Ulah hayang menang kautamaan jeung penilaian di batur urusan salat jeung ibadah. Sebab urusan ibadah mah urusan jeung Gusti Allah. Lain jeung tatangga, lain jeung RT, lain jeung mitoha. Oke? Entak teu kudu lamun aya tatangga meni pamer juga alus-alus. Rek salat berjamaah udeng. Berjang burat kieu geus salat. Nutara tuh. Da kuring pernah hiji waktu kita make udeng jeung make sorban ngaji di Purwakarta. Teu dibugu ieu. Nya uing pusing cenah kumaha mun berat ku udeng kieu.
ngomong tuh bener dah ikep ganggu ku udang. Nges tong udang-udang nges cukup urang mah bagian kos kieu we dana lah. Sabab nu diharap kurang hayang menang punten teh ti Gusti Allah. Bodoh batu rek ngagoreng batu rek ngahina. Paduli teu. Sabab aya jelema nu teu resep maka urang Pak, boro-boro urang salah, bener ge nya angger salah cek saya tah mah. Betul. Ya, urang getol salat, getol jamaah, getol ya kikian ya nanti jimat. Nu teu resep ka urang mah geus nya oh aing teh gara-gara hidup belang saku ae teh. Untuk ngiluan Yasin dah yang bunghar. Alus kena hayang bunghar maca Yasin daripada hayang bunghar. Yo, ini dihareupeun kuburan. Ayo pada Yasin sebagai wasilah, enggak apa-apa. Tapi tetap urang tujuanan mah hayang menang kariduan Gusti Allah. Najan maca Yasin ribuan balen, miluan Yasinan 20 tahun can aya ridho Allah moal mantak ijabah. Betul. Tak teangan kariduan Allah we geunai pangabutuh mah da Allah ge apaleun. Jadi ganti bisi aya boga niat anu kurang lempeng maksudna. Ngiluan jimat teh hayang usaha maju, hayang itu, hayang ieu teu kudu eta mah teu kudu sok baca geus lungsur ridho Allah mah usaha urang dimajukeun ku Gusti Allah. Amin. Siap bro, siap? Siap. Entong karna lurah. Kadang-kadang lamun lurah eueuh ada eueuh deui. Lurah aya ulah dieu teu eueuh geus aing mah lurah ieu. Gagal eta moal maju moal istiqomah. Jadi suatu peribadatan lamun teu karna Allah moal istiqomah. Ayana fadl Allah, ayana keriduan Allah ketika ibadah yang kita lakukan dilakukan secara istiqomah. Tuluy rek ajeulna mereka beuh. 5. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Umat Nabi katingali dina wajahna aya tapak sujud. Tapak sujud dina wajah lain hartina ieu kudu hideung. Sebab ieu mah lain wajah, tarang. Jadi athar tina sujud teh lain tarang jadi hideung. Naon atuh athar tina sujud? Wajah. Anu ngaran wajah teh mana? Anu katempo we kabeh dina awak urang eta wajah. Nu katingali teh wajah teh Pak. Mentak dina urusan min athari sujud, tapak sujud teh kudu napal dina panon, kudu napal dina ceuli, kudu napal dina bibir, kudu napal dina leungeun, kudu napal dina suku, kudu napal dina otak. Panon nu aya tapak sujud bakal bener ketempoan. Halo? Nu katempo teh nu bebenerna we. Tak gorengan yang ditempo nu aya tapak sujud. Kudu ngerek nanya ka urang dia. Urang nempo batur sok nempo gorengna, sok nempo alusna. Eta can eta tapak sujud eta teh ngaranna. Aduh. Gagal son. Karena tahajud mereka unggal puting. Kana kagorengan paduh mental. Komo kagorengan ustad mah saeutik ge mun terus rame dah. Eta ustad cocok MUI. Aing kanyawan keur nunuturan da. Tak tong percaya teh kan ulungu. Aduh, gagal ulah keun bae nuturan tibang nuturanna sanu nyaram teu nu nyaram. Hempe ketutur-tutur asal ulah asup ka imahna cetak. Tapak sujud dah nempel dina bibir, tapi bibir teh jadi ngajajarna bener ka dieu. Aya kitu bibir nu teu ngajajarna bener loba. Sholatna getol, tahajudna getol, sodakona getol. Tapi aing ngomong tan luhur mah nyungit ka luhur kieu. Aing sok ngomongna kikian aya. Aya loba. Sok aing nu kalurah aya dan ngomongna bari kitu. Aya nyaho aing oge lurah getol ka pangajian teh eta teh ame kapilih jadi DPRD na. Bari kikian tah. Nah, si ibu eta getol ka masjid oge getol ka masjid. Pak udah we boga seragam anyar. Nah, eta tah. Can aya tapak sujud di dieu. Bibirna mah beureum halus manis, tapi nu kaluar pahit kabeh. Kade sujudna geus beres oge, salatna geus beres oge, can aya tapak sujud nu nepel dina bibir urang. Kumaha aya tapak sujudan? Senantiasa apa yang keluar dari bibirnya keindahan,
kebahagiaan, kebaikan. Oke. Siap berubah siap? Jadi mau ngomongin batur kagorengan moal? Insya selamat. Ayat tapak sujud dina ceuli. Kumaha seulina ayat tapak sujudan ketika orang memberikan nasihat diterima dengan keikhlasan. Kadang ayah sujud nama hebat, sholatnya hebat. Ketika diberi nasihat ku batur, masukkan ku batur, terima ngomong urus sia. Sok aya gitu ayah. Can ayat tapak sujud dan dina ceuli. Resep ngupingkeun nasihat. Insyaallah. Tapak sujud cicing dina leungeun. Cicing dia lagi. Kumaha leungeun nu aya tapak sujudan. Al-yadul ulya khairum miyyadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya naon? Mere leuwih alus daripada menta. Urang dia nusuk sarola teresepan mere, resepan narima. Aduh, aing salah kowe teh gancrit teh. Nu napal dina keketna ge. Halo. Sing resep mere daripada resep narima. Cek Kanjeng Nabi, kalau orang dalam hatinya ada keinginan untuk memberi, maka Allah akan berikan rezeki yang banyak untuk mampu memberi orang. Tapi ketika kita nafsu syahwatnya ingin menerima, maka Allah akan perbanyak kekurangannya. Jadi nusuk hayang dibere wae mah dilobaan teh kekurangan, Pak. Halo. Depan minta wae. Batur kabagean urang tuh RT pan jadi sasaran. Nah eta teh mentalitas kieu gitu ya. Nu mentalitas lain kieu mah moal akeun bae teh ka kabere oge. Tibang pamerentah sakit tuh, pamere Gusti Allah mah leuwih loba ku angke. Betul teh? Ya, geus aya mah ilangkan kikieuan. Ayo berkarya. Tadi teh ceuk lurah. Bager, cager, jujur, bener, penentu si ngerti pak kemajuan orang karena singer ada keterampilan mampu mengaplikasikan kemampuan diri. Ulah yang kieu wae ciptakan kerja mandiri pos moto desa Karang Masagi makna sana gina sah masagi heula datang nama masagi karena kemandirian. Nah ulah yang kieu we nu mandiri mah ieu ngilu koperasi kadinya dikokolakeun engke aya hasilna babarengan beres teu ngilu gawe tah pabrik geus ngajajar di urang tong hayang jadi remana wae anu geuteulang reman teh. Betul. Tibang lu dagang aku akan dicalat ayeuna mah. Betul. Ngan lamun hayang mandiri kudu cerdas. Kudu make ilmu. Kudu mandirian teu puguh. Dibere ku batur embuan mah bisa tergantung ka maneh. Ai ilmu teh nyaho. Nya modal tah mah. Halo. Tah di dieu. Pake kieu tah leungeun teh. Allah. Sami Allah. Tah eta nu aya tapak sujud jadi lebih hebat salatna. Ulah dibere ieu longgar aya pake kikieuan wae. Aya organ tua murid panghulang. Domba kuring. Dimuna kuring. Anak iya. Albeak duit keur nyawer can eureun eta teh. Tempo we hayalah sholat molor. Aya nu kitu aya. Insyaallah. Lain ulah meg ngan ulah kaleuwih. Da kuring resep Pak ngaran ngigalna sumpah. Memang kuring jadi mau balik kikian jadi panjak calung 4 tahun kuring. Sok hayang ngalagu kumaha, sok hayang ngigel model kumaha bisa. Kan era wae ku kopea. Ya Allah ya Rabbana. Ayo manfaatkeun keur ibadah ka Gusti. Aya tapak
sujud nolojol karena suku lain kahkeun ieu suku urang kanu hal manfaat ulah hal picirakan nya di dia pengajian di organ tunggal kemana itu atapak sujudannya Organ heula. kemana ke organ tunggal ke pengajian heula beres ngaji karena ke organ dan ngaji heula ka organ tunggal mau mantak brengsek lamun isi organ tunggal mau mantak daek ngaji cilaka ka dituna ibu engke mah lamun aya pengajian belah dieu organ tunggal belah dieu ngaji heuh tah geus ngaji beres da moal lila ngaji mah paling ge 10 menit 10 atau sajam beres didinya karena ka organ tunggal bila ku di era kikian mah tos ngaji betul ya insya Allah mudah-mudahan urang sing asup kana ciri anu 5 tadi. Jadi ciri umat Kanjeng Nabi teh aya 5 hiji kedua ata opat ata 5 jadi lamun ditanya ku batur mana ngaji teh kabeh ulah bawa kabeh hiji asyiddau alal kufar tegas menghadapi orang kafir bentengi dengan agama 2 ruhama ubainahum harus ada tebarkan kasih sayang jangan mendebarkan kebenci jangan fitnah jangan 3 karo rukaan sujada kudu daek ruku daek sujud artinya kudu daek sol muka 4 yabtaguna fadla minallahi wa ridwan apa yang kita lakukan harus karena Allah supaya mendapat keridhaan Allah dan keutamaan dari Allah muka 5 simahum fi wujuhi min athari sujud ayat tapak sujud di wajah urang artinya sanggeus salat urang memiliki akhlakul karimah insya cangkurileung dina bilik ata culang cileung geus hayang atangkal doko tangkal parenya Pak RT anu sayang tangkal doko tangkal pare panontun nu geus sayang ata cangkurileung dina batu ata culang cileungnya panitia maulid nabi anu sayang ata culang cileung ieu beuteung geus hayang nuhun hapunten kakena kelepatan usikum nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.